ayah Tiara. Pokoknya kada padinya tuh. Atasannya. Di atasnya. Atasan. Oke. Ari si Rati punahnya geuning ayeuna mah manitara ulin. Buka tuh piraku gara-gara kamar teh menuju ciriku lalakina. Tadinya dia mah mau parah ka Alira. Ah, pengen itu pikir-pikir babaturan aluran. Kudu kumaha atuh? Nyamun urang nya aka manehna. Urang kudu ngelingan. Terus lamun bener terus deketan, urang ulah jadi pemisah di antara mereka. Oh, terus contohna nyamun manehna deket jeung lalaki salah, komo nepi ka bahwa Gusti Allah mah. Tah lamun lalakina bener tapi si Ratina malah ngajauh kumaha? Oh, berarti kudu dielingan ya si Ratina. Itu saya nama urang ngobrolkeun jeung lalakina, supaya urang sebagai babaturanna kudu kadukung lalakina supaya bisa ngabogohan si Rati. Ulah kos Tiara, oh kunaon urang? Urang teh kieuweuna jomblo wae ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah data oh geuning anu diomongkeun teh. Maafnya Lami. Heeh, teu pada naon dieu kala weh. Ka mana wae mana manitara ulin? Ditanya teh jauh berarti, kira ku icing wae. Geus lah teu kudu, urang pamit heula nya, Des. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kan di jarana. Heeh, nuhun, Des. Tungguan tadi teu datang. Nah, atuh ditaruh Tiara geuning icing wae. Nya manehna mimitian. Nanti karak datang terus digalakannya Rati kesel lah. Tong kitu saya rencang mah. Tuh raki dua gini. Salah. Ada yang lain punya. Kunaon? Anak mana teh? Bogoheun ka eta, ka lalaki nu di itu teh tuh. Di mana? Di kaler. Saha teh yang ngaranna? Saha sih ngaran teh Rizky apa saha kitu nya? Kumaha deui? Nya henteu, sok dibawa we nya ho poe. Mungkin kos kitu sia. Begawe wae, ku tetangga sok ngomong wae, sebenarnya teh kesel. Bener pokona mah. Ini kos kitu. Ngomong-ngomong ini nih kopi-kopi acan. Gini. Laparnya? Gitu. Tuh. Ya tuh ya kurang tambahan. Ini ramai. Ayo. Dia tuh kurang kasar rempet motor. Jadi di tempat biasa. Kok ai maneh keur naon didinya? Ih tulungan. Kunaon? Tadi
Kan urang teh keur liwat, aya golonganna si Adinda yang lempet urang. Karunya. Anu nolongan. Terus Bantuan atuh. ayo atuh. Launannya. Ya. Sekolah asupna bulan Januari. Terang atuh. Ayo nama yeuna sih. Januari malah teuing. Teu boga duit di imah teh lah. Gabut, tapi tugas seueur. Nambah-nambah pusing wae. Sama buatan deui. Ini lo mau beri kuota gratis mah daek atuh. Lumayan. Oh, bener atuh daek pisan eta. Gitu mah. Halo, Halo? Nya Eus? Rati di mana? Kadia tuh loba budak ngumpul. Oh nya. Kedapa tuh? Nya Rati kedapa di nya? Di daguan ya. Nya antosan we. Heeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Enak nih rame-rame. Ini diuk we heula. Diuk kan. Enak sih. Mana wae karek bijil. Aya wae di bumi. Nyawa teh isi. Iya, raka tabrak motor. Golonganna si Adinda. Oh, malah. Aya sini sih kakak. Urang sampulkeun we lah. Geus teu perlu atuh we. Ya, tong-tong di atas teuing atuh. Udah tuh mang teh kos kitu. Tek ngalunjak kumaha. Ayo atuh geura-geurkeun lah. Ayo. Woi bro, Woi, nah, biasa nongkrong. Ai si Sueb keur di mana sih? Biasanya mah keur di pangkalan. lain oge. Jadi kia ya, among rek carita Hah, terus ke penting malam Jumat. Aming teh kasih swab. Terus aya suara keketrok, bantona muka. Oh gening paroek gening pantuna bisa muka. wah, jigana si Suem Ye, tong si saujon heula. kan anggeus pan ngomong nage. Jigana si Suem can bayar listrik. Ah, bisa wae amang mah. Tumung naon itu bisa. Wah, arah sete. Di mana we Ming, sojo naik kasih amang. Ye, ampun. Santai, jadi kumaha lanjutan ieu? Jadi kia pas urang ngadeukeutan panto teh aya suara nu keketrok. Wah, anjing. Ketrok. Bawa naon bawa diajar ketrok eta budak. Rek jadi Alah, Untuk mantan nueunaheun kumaha sih? Gedeng, kowe yang praktekeun dia nya. Iya. kadang istirahat lah. Panan ayeuna teh malam Jumat Kliwon panannya. Jadi merinding ieu ini. Pas urang asup ngakaman si Soeb teh eueuh. Teu nyaho mah aya suara ngaketrok di dapur. Wah, jurig anjing eta mah sigana. Heeh, urang ge mikir kadinya. Nyaan, eta mah jurig da teka tempo anjing. Heeh, Gua. Geuning jadi milan merinding kieu euy, aduh. Heeh, urang sieun-sieun ge. Asup teh pas nyampe dapur teh aya baskom nu oyag-oyagan jeung suara nu keketrok wae. Tah, posisi baskom teh nangkum, terus teh ku amung we dibuka launan. Terus teh Allahu Akbar.
Anjing aing kok terus ya teh. Padahal mah cak-cak di jero baskom. Oh iya, anjing gari adem teh. Bos, punten yo. Bos, dur ya. Tadi ya tuh. Oke. Absen dah ya, absen ya. Yo. Amang. Hadir. Aming. Hadir. Amung. Hadir. Sueb. Hadir. Sueb. Emang benar. Belakang ini absen belakang ini. Asap dengan laki ya absen ya. Hadir lah. Amang. Hadir. Aming. Hadir. Amung. Hadir. Sueb. Hadir. Sueb. Yeay, Sueb. Yeay. Aduh. Mana itu Kang? Ayah di mah. Wah, di mana wae emang aing naon gitu. Ah, Saria ulin teh ajak-ajak aing lah. Pedagong. Kamu diajakan deh. Masih buat diajakan dia. Oh, nyatanya ho. Ulin teh ajak-ajak. Awas. Saria ulin teh ajak-ajak kamu teh songong bisa. Kela. Bosan, bos somot lain. Ini ka aing. Nyawa nih ka aing ah. Mata sungut buat bodong dagang. Ngelawan budak. Mana nih Sueb?